Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa sadayana, wilujeng patepang deui sareng simkuring dina warta Sunda. Simkuring bade ngadugikeun warta anu parantos disiakeun ku redaksi. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Kemendikbud ngalokasikeun dana sejumlah 7,2 triliun rupiah pikeun subsidi kuota internet siswa, guru, mahasiswa jeung dosen. Salila 4 bulan kaharep. Mimiti September nepi ka Desember 2020. Rencana siswa bakal menang 75 GB unggal bulan, guru bakal menang 42 GB unggal bulan, mahasiswa jeung dosen 50 GB unggal bulan. Selain tieta, Kemendikbud oge ngalokasikeun dana sejumlah 1,7 triliun rupiah pikeun nu nampak tunjangan profesi, guru, tenaga, artika, dosen serta guru besar. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim netelekeun yen tareka ieu dilakukeun lantaran aya pamuduh ti mayoritas masyarakat ngangluh waraga kuota internet dina ngakses pembelajaran jarak jauh. Pemirsa, jeung sakieu nu kapihatur simkuring wilujeng patepang deui dina warta nu bakal dongkap. Amit mundur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.